Kayak naon Pak? Oh itu bibit wortel. Kieu juga ieu. Oh itu sikina. Sikina ieu. Oh. Kita terus ditapikeun. Ditapikeun. Mohon kantun akan mau sikina. Kantun sikina terus ditapikeun mah. Tos we. Kantun Di poe heula biasa. Poe sih. Oh. Bapak mah da asli orang dieu nya. Asli. Ieu teh daerah Ciharus Bunuhan. Ciharus Bunuhan. Nah, apa disebut Ciharus Bunuhannya? Oh. Ya ieu teh naon gitunya ya sejarah. Sejarahna. Sejarah. Sesakalana aya gitu lah. Janten di ya lamun nomutkeun ieu mah naon cerita rakyat cerita gitu. Sepuh gitu Kapungkur. Mohon. Daerah ieu teh ngan aya tilu bumi Kapungkur. Di dieu teh tilu bumi. Aya tilu bumi anu mana tilu bumi teh pensil, Polidio, Tonggo. Gitu nya anggap tilu bumi saur. Tilu bumi aya teh kan tilu bumi. Tilu Kapungkurna mah itu berarti leuweung keneh gitu nya. Kebon kawung gitu teh. Nya aya dua sepuh anu Kapungkur di dieu. Anu ngumara nu namina Kapungkur disebutna teh Eyang Genjreng. Oh, aya Eyang Genjreng di dieu teh. Terus deui Eyang Duria. Eyang Duria. Sanes asli urang dieu. Aslinya ti Banten sareng ti Cirebon. Ti Cirebon. Nah, sakala nama. Tah, anjeunna kumargi zaman gerombolan sahabat teh nya. Nuhun. Kanggo ngajagi daerah. Nya anjeunna panginten ngadamo naon sahabat kenya ku pengaruh ilmu anjeunna panginten. Tukang tirakat begitu nya. Jadi disebutkeun tanah bunuhan teh aya tanah nu dipelak di daerah ieu teh Kapungkur teh. Oh, tanah dipelak. Nuhun. Anu mana tanah dipelak teh tujuanana engke dianggo sabab syariat hiji keur nu udur. Kangge udur gitu. Kadua kanggo ngajaga bangsa ning lebet gerombolan da kabuktosan. Sakala lebet gerombolan paninten ieu kampung teh kita tinggal jadi juga leuweung deui gitu. Oh, jadi begitu aya gerombolan teh berarti kampung ieu mah kaliwat. Langkung gitu. Dianggapna teh leuweung we. Padahal mah aya penghunina. Aya penghunina gitu. Terus deui sebagian deui kao nyaurkeun di mana aya anu Bosa Togala Kapungkur mah terus deui aya bangsa-bangsa tebet ka dieu teu boleh paragat nyalana Kapungkur. Oh, jadi setiap aya jalmi atau sato nu niat jahat ka dieu teh pasti jadi paragat we gitu kengeng gitu nya. Kengeng gitu. Tah eta teh dugi ka tahun sabaraha beresna teh cerita eta teh. Da ka ayeuna teh teu aya. Datos modern begitu nya. Anu teu ngagali gitu. Tah terus upami Eyang Duria mah cerita Kapungkur saur sepuh teh anu nanem cai Cipanas di Polidio Ciharus Tonggo. Aya cai Cipanas. Aya. Panas caina. Itu ari panas mah sebabna daerah Cipanas. Oh. Anu tujuanana kanggo kahuripan Ciharus. Berarti aya sumber mata airna aya. Aya ayeuna oge teh. Dugi ka Cikajang. Aya gitu. Cikajang di dinya cai. Di dieu cai teh. Oh. Cikajang oge. Eta Eyang Duria. Eyang Duria anu tanem pada melanana nanem euris di dieu teh. Nanem da Kapungkur mah teh aya kenteng. Oh, kangge ieu, kangge atap. Bumi atap. Nuhun. Itu nanemna teh euris. Sementara we kemarin dari eta teh teu seueur anu terangeun gitu. Oh, kan maksudna abdi kieu teh Pak. Kan urang salaku orang lemur gitu nya Pak nya. Piraku urang teh terang kana sisilah lemur sorangan gitu Pak. Ya, gitu. Sareng deui kan sareng generasi nu ayeuna mah cang tantos terang. Ya mun benten-benten pendapat. Jadi kasih seueuranana kejadian we, ya sapertos kieu kejadian teh ayana hewan anu lebet ka dieu
tiasa wih deui laras gitu nya kan sejarah awal mah saha anu tiasa kitu kan teh teu apaleun nya nu samantawis abdi uninga eta aya dua sepuh kapungkur namina Eyang Genjreng sareng Eyang Duria gitu. Berarti bapak asli ti dieu nya janten sanes asli masih henteu ngumara sambil di mana kawit abdi mati Giri Awas kayak tang orang lemur kene lah gitu kan tos lami di dia terus panginten kapungkur di dia aya namina sepuh anu linuhung namina Aki Enon aya di dia teh kapungkur linuhung aja nama jadi sok ngawartosan sapotos kieu kade bakal aya gunung gitu bisa sasihan deui sok ngawartosan kajantenan pas galunggung kade bakal aya pasar kahuruan ngawartosan gitu waktu pasar Cikajang panginten muhun pasar Cikajang kahuruan teh ngawartosan bisa sasihan deui teh tah ayeuna mah terus teu aya terus kira langkung 40 tahun ngantunkeun terus ngantunkeun muhun dupi ieu teh sareng bapak saha abdi mah panginten sadi dinten mah Bapak Osan Osan Permana Sidik komisi sepuh mah Hasanuddin Permana Sidik cuman di dia di osan-osan gitu panginten nya lanian panginten panggilan gitu bapak ya punten pisannya ngawagel ieu waktosna abdi teh bapak bilih aya nu bade disampaikeun gitu kangge generasi baru kumaha gitu nya harapan mah panginten kanggo generasi baru mah hiji panginten ulah akhirnya sejarah kedua tiasa ngamumule lemah cai gitunya terus awan-awana rek usaha deui panginten gitunya enak lemah cai dimumule gitu sakinten masih keneh aya anu tiasa dituturkeun kumaha pemitos teh aya tiasa aya nu dituturkeun gitu nya harapan mah supaya nya repeh rapi gitunya ayeuna negara aya perubahan kamajengan kesuksesan ulah dugi ka dieu teh akibatina naon tebih nama jalmi hari agama dicarepeng panginten nya sedengkeun dina pelaksanaana teu aya gitu kadayana ge gaduh agama itu dina pelaksana teu sadayana da saleres nama agama gitu, semua sakabeh agama ngajarkeun tentang kebaikan ya panya leres cuman jalmina we pada intina mah muhun gitu itu da ini timbulna wabah naon oge sabasa kamari yang ngawartosan abdi kedah tirakat 17 dinten di dieu teh gitu. Jadi satat kala aya bade aya corona terus ngawartosan gitu bayahna cenah 17 dinten keureuy urang tolak balaan ya alhamdulillah kampung ieu mah aya nu ngancun alhamdulillah jadi di kampung ieu aman rapih mohon gitu teh aya masalah naon gitu berarti bapak di teh salah sawios sesepuh lah pangintennya di dieu teh disebatkeun teh sepuh sanes panginten cuman namun dibandingkan jeung nu arahna mah panginten pangsepuhna gitu. Nya sanes sesepuh tapi kan Pak biasana makan nu namina ieu mah da ketinggal gitulah tahu ge selagi kieu selagi ayeuna masyarakat tiasa diajak pangintennya diajak kana sae gitunya sok diajak sok didugikeun nya ari anu teu mah wios da keur-keurna itu teu maksa itu Pak teu maksa cuman urang teh demi kebaikan jeung keselamatan kapayuna boga anak jeung insu pasti kudu ngarasakeun nikmatna ulah bika anak insu teh teu beuki ditu beuki dia teh teu aya raos nikmatna tah kita hoyong teh kitu tah kitu Pak abi oge maksa dia kikieuan teh naon gitu Pak karena abi kan seorang orang lemur lah orang kampung ulah sampai kata apal karena silsilah kampung sorangan gitu Pak nya dapat ulah patali kiatna sareng Gunung Suranil Gunung Suranil mun anu saurung sanes mah pan namina teh nyebatna teh Gunung Jaya tapi kan asli nama ya teh Gunung Suranil teh dugi ka Tatar Jawa
Jawa Timur, Cirebon, saya nu apalin Gunung Jaya, apalin Gunung Suranil. Tari Gunung Suranil teh, nah gitu Pak betamina Gunung Suranil. Ya panginten tos di dituna pangintennya, tahu kayak gitu. Jadi Gunung Suranil teh tempat pesinggahan para sesepuh kapungkur. Jadi setiap mulut teh tempat musyawarah kasebutna teh ieu teh. Tempat kumpul gitu. Ya, kumpul sesepuh goib sebatna teh. Oh. Gitu. Cuman da nu kaalami ku abdi sanes masalah naon namina masalah pesugihan sanes. Jadi hanya nama tos utusan tinu makawasa we da sami geuningan tugasna oge nyalametkeun lemur masyarakat. Ari soal hubunganna pesugihan mah sagala rupi oge kumaniat muhun kumaniatna kurang kabuktosan gitunya nya warangna ibadah muhun warangna soleh kan gitu berarti jalmi sae gitu kita disebutkan para kumpulan para sepuh kapungkur itunya eta mah panginten dua kawan nu persanten jeung nu teu persanten. Walau alam eta mah Pri abdi mah yakin ayana goib gitu. Alhamdulillah Pak. Anu namina goib teu bisa dipungkiri aya. Yakin namina goib. Salah satu rukun iman teh kudu percaya kan hal goib sebenarnya. Gitu. Upami teu persantengan goibnya lebar. Soalna malaikat oge jenisna goib. Bujang-bujang gitu Kangjeng Nabi gue ayeuna mah pantas goib. Gitu. Pangeran urang oge goib Pak. Teu aya jenisna teu aya jirimna kan. Gitu. Bapak hatur nuhun nya. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.